Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda nyanggakeun pidangan Carpon nu judulna Genjleung. Wilujeng ngadangukeun. Tadi nama manehna tengah haja muka HP pamajikanana. Ngan waktu HP narek dicas alatan parem tiburit keneh. HP pamajikanana nu ngagoler handapeun meja leutik kamar budakna nu kadua keur dicas. Jorojoy hayang ngilikan eusi waprina. Beut teu nyalahan pangluhurna aya chattingan. Eces pisan pamajikanana nyebut sayang ka lalaki nu salila ieu masih dicuriga ngusik rumah tangga nu tingtre. Dada dikireng hapranjung amarahna teu kawadahan. Di kamar hiji deui pamajikanana nu ngagoler barinahan tunduh. Saenyana geus teu geunah rasa ti tadi cung nantung nyamperkeun salakina nu keur molotot bari nempokeun eusi wapri. Depi hookeun ruas lain memeusan. Kaduhung teu gawat di pupusan. Geus picilakeun deui. Pikirna bari dada ratug tutunggulan. Manehna teu wasa ngabales tetep salakina nu tingbuy nyai. Bangun hayang ngalag-lag. Sia rek ngangles deui. Jung salakina nantung bari ngekeuweuk HP. Awak Depi ngadareg deh. Geus kasawang naon nu baris dipilampah ku Diki. Tantungna saperti kajadian ti heula. Lain ukur ngutahkeun kalimah nu garariha. Tapi nyiksa fisikna tengah puting ereng-erengan. Teu nyalahan. Gaplok, gaplok. Diki nyabokan pipi Depi. Koceak teh pamajikanana ngejerit. Barudak nu leutik nepi harudang. Nu cikal geus puguh da can sari. Diki kawas nu kaasupan setan mireng Depi ngejerit. Kalah beuki kalap, kaplok deui. Jerit deui bari ampun. Ampun. Ampun, Kang, ampun. Amarah jero dada Diki beuki ngagugudag. Ramona pakupis rek nelepon lalaki salingkuhan pamajikanana. Tapi Depi satekah pola ngarebut tina leungeun Diki. Hese ngaran-ngaran tanaga awewe ngan hadena. Diki masih heseun nelepon da saeutik-saeutik. HP-na memurag. Depi tuluy ngarebut bari jeung tuluy disuntrungkeun ge. Cicing sia setan. Cek Diki masih kalap. Sukuna ngalengkah. Top kana luhureun karpet nu masih ngegelar. Lung wadah dahareun sesa dahar peuting sarerea dialung-alungkeun. Sangu mancaura sayur sop uprat apret parakadel jagung ka mana karep. Kurger pasea. Diki nyarekan lak-lak dasar. Atuh Depi ngabela ieu nu dipilampah teu serius ukur heureuy. Akang persantet Kang. Kang abdi mah mung heureuy Kang. Akang anu tung kalap Kang.
Sia aing teu percaya. Loba alasan aing teu percaya di ka sia setan. Teu bisa dianggap heureuy pikeun salakina lantaran lain karek sakali. Mun sakali onaman, ieu mah geus sababaraha kali. Kurang kumaha dimaklum di hampura nu panungtung katohian ge masih dibere kasempetan tapi ning teu robah. Ketak pamajikanana anger, manehna yakin Depi bogoh ka lalaki sejen, lalaki nu salila ieu diakuna sobat dalit nu bumela. Tapi Diki teu percaya deui. Bukti kuat tina eusi HP yen dua nana nu masih aya rasa bogoh masih nuluykeun lalampahan nircana. Peuting nu matak ginggiapeun hareupeun anak-anakna. Diki kaasupan setan. Gaplok deui. Teu malire nu jejerita. Tolong, ampun, aduh. Pamajikanana kawer, sieun jeung tagiwur. Rumah sasalah, ngarasa soak, sieun tuluy disiksa. Gawat ngurupan tohareup, dibuka tulakna. Berebet lompat, diudag ku salakina. Di buruan nu lega, Diki masih meupeskeun ka keheulna ngajenggut buuk panjang boga pamajikanana. Laju Depi geus leungit kasadaran tibatan ditaliku ngrasa sieun nu lain mumeueusan. Sok inggis ngarandapan kajadian nu teu dipiharep saperti nu tubiba dina televisi. Pamajikan nu dipaehan ku salaki balukar tina salingkuh. Depi menta peuting harita diserahkeun. Oh suya, serahkeun abdi. Patan disiksa ge mah tos serahkeun. Dikitukeun Diki eleh. Tuluy nganyakeun. Nya, ku aing diserahkeun sia. Jung ini ti imah ieu. Bae sia, barudak mah jeung aing. Moasina milu ka sia. Dasar sia tegableng ka era, teu inget di umur. Aing teu percaya deui ka sia. Sia mah asa aing aya nu mikabogoh teh. Deuleu ku sorangan da sia teh teu geulis. Cek Diki bari tutunjuk hareupeun irung Depi. Tabuh tilu amarah Diki kakara leleh. Lain Depi mun teu bisa nalukeun salaki sangkan percaya deui. Ku sare mah deui amarah dumadakan leungit. HP diserenkeun deui. Depi suranye bari geuwat nu pangheulana teh neang eusi chatting jeung liena sobat pangdalitna. Laju dipupus. Ramen curhat nu patali jeung Ilham malah chattingan nu matak picalakaeun tadi peuting nyabit papanggihan dirina jeung Ilham di puseur dayeuh nu tuluy nyacapkeun ka sono di hiji hotel nu nyingkur. Mun Diki nepi maca eusina moal teu modaran ka pamajikan pikirna. Saenyana masih gegeumeueun aya sababaraha kali manehna dihudangkeun ku cara didudut ku salakina. Waktu eusi chattingan jeung kabogohna katohyan laju disiksa. Tapi Depi kaya kakapok derdeui macet. Saminggu rumah tangga maranehna tingtrim. Diki satekah pola nunda kepercayaan ka pamajikan tapi beut hese. Kasawang wae mun inget kekecapan mesra nu kabaca dina chattingan sababaraha kali. Najan ukur salingkuh dina tulisan tapi karasa nyeri mun ngawawaas pamajikan midua hate ke lalaki sejen. Sanyana
Diki ngerasa tegenah daru masa tekungsi ngarahetan hate pamajikan jajauheun ka ngahianat. Nah betega kitu kurang kumaha dipupusti di dama-dama di tetangga ilir endog beberemna segala kahayangna diayunkeun. Tapi balesan pamajikan seperti kitu. Memang manehna tara kungsi kalengitan waktu pamajikanana dan nambleg di tempat gawe. Kungsi sakali-kali ari meeting mulang liwat maghrib. Ingat karena waktu meeting hate Diki dumadakan tegenah. Moal kitu wadul seukur alasan pikirna. Tapi sirahna gideng setekah pola teu ngawawaas ngan kepercayaan murudul. Mun inget deui kana eusi chatting. Sabab manehna yakin Depi bogoh ka Ilham. Tangtu lalakina ge sarua. Moal aya haseup mun taya seuneu. Tadina mah rek ditelepon lalakina, hayang ngingetan ulah kitu peta. Kumawani ngadeuketan pamajikan batur jeung dirina ge kabelit ku tikah. Tapi deui-deui Depi sanggup mareman amarah Diki. Geus 2 minggu kaliwat kajadian nu matak genjleung salelembur. Dasa budeureun imahna mirang nu ngoceak tengah peuting. Sarerea nyaho Depi salingkuh. Najan akhirna katembong salaki pamajikan teh layut deui. Teu matak hello. Sawareh ngarasa simpati ka Diki nu satia satuhu pamajikan. Sawareh aya oge nu nyeungsirikeun jeung mupuas. Kang, abdi bade meeting heula nya. Ceuk Depi ngajentrekeun ka salakina memeh miang gawe. Diki nganyakeun. Tuluy nganterkeun Depi nepi hareupeun kantorna. Tidinya mah manehna ge tuluy ka kantorna di tempat sejen. Sajroning gawe teu puguh pipikiran baluweng. Inget wae ka pamajikanana. Bawa meeting burit seukur alasan. Geus remen menta izin meeting tapi karek ayeuna nyulusup rasa cangcaya. Teuing kunaon bisa wae nanyakeun ka batur pagawean Depi atawa langsung ka dunungan. Tapi tara pirajeuneun nunda nomor-nomor eta. Alhasil nepi tabuh 3 burit Diki teu daria barang gawe malaweung terus. Tabuh 5 anggur ngahulang di hiji kape. Ngahruk. Rasa cangcaya keheul jeung sedih pagalo. Kakuciwa ngeuyeban pikir. Breh, rupa anak-anakna di imah nu ngadago-dago. Dedeh teuing karasana mun kadua kolotna kudu pegat. Tapi dipikir deui ketak pamajikanana sok nyurigakeun wae tur teu beunang dipercaya. Moal henteu kahareupna milampah deui chattingan mesra jeung Ilham. Ukur chattingan teu leuwih. Mun kitu kontak fisik tapi pikeun Diki tetep eta salingkuh. Rek kumaha wae bentukna ge. Hayang mah percaya deui. 2 minggu satekah polah percaya deui. Mere kasempetan deui. Tapi saprek tadi isuk-isuk Depi menta izin meeting. Jul aya rasa kacangcayaan. Teuing kunaon. Nepi langit dirungkup peuting. Pikiran Diki masih muih. Nepi ka imah tepung deui jeung Depi. Masih kapikiran. Nepi ka 2 poe kahareupna ngadengi Iber
ti salah saurang jalma nu dipercaya yen Depi sok tepung jeung Ilham di hotel anu dina waktu Depi ngaku keur meeting. Jauh tina panyangkana salila ieu horeng pamajikanana lain ukur geus mikeun hate tapi oge masrahkeun awak sabeulegeun jeranana kahormatan nu sakuduna dijaga. Aneh, Diki bisa nahan amarah sakitu tadi nama ukur sajorelat maca ungkarage nepi kakala. Tapi mireng lampah nu nireca bet bisa ngabendung amarah pangpangna hareupeun nu boga dosana. Perbawa sobat dalitna nu ngalalemu mere kakuatan sangkan ulah gedebag-gedebug nyokot tindakan. Wanoja seperti Depi moal taak di kasaran kudu dibawa leuleuy jeung make jalan nu lemes. Nyaan Diki rek mawa ku lemes kudu kitu ceuk pikirna. Tabuh 5 pabuburit samulangna ti kantor. Manehna geus aya hareupeun hiji hotel nu rada nyingkur. HP Ilham geus aya dina dampal leungeunna. Hasil batur gawe Ilham nu ngarasa ceuceub ka Ilham. Geus kasawang nu bogana lieureun neangan HP nu kiwari aya dina leungeun Diki. Ih, Diki ngetik wapri nu tuluy dibalas ku Depi nu keur guligah dina luhur pangsarean ngadago lalaki nu dipicintana nepungan sakumaha janjina ti isuk mula. Liwat magrib Diki hareupeun panto kamar hotel. Laju nyurungkeun panto lalaunan. Rohangan poek seperti biasa mun dua insan nu geus kakurung kutikah di imahna sewang-sewangan rek paamprok jonghok seja nyacapkeun kasono malidkeun birahi nu teu katandean nu henteu sakali tapi geus sababaraha kali. Sanggeus di jero rohangan kapireng suara Depi nu ngagerowan laun ka Ilham. Ham, Ilham, Ilham. Disangkana Ilham nu datang teh. Diki teu nembal, laju sukuna ngalengkah. Karasa wanoja nu teu make benang salamar-lamar acan nu nuruban awakna teh cengkat tina pangsarean. Tuluy leungeunna cupu capa bari biwirna nu ambucuy nyambat ngaran kabogoh. Ilham, Ilham, sok ngahurian wae. Ham, Ilham. Masih sasambat ngaran kabogoh. Bop teh biwirna dumadakan balem. Karembong panjang nu ngabekem sakaligus melit pageuh pisan dina beuheungna. Nepi ka sora Depi ngiles bareng jeung letahna nu ngelel. Pluk, HP dipurageun gigireun nu geus taya nyawaan. HP Ilham. Geus kitu mah kegancangan Diki kaluar kamar. Sanggeus sababaraha menit ninggalkeun hotel.
Diki muka jendela mobil. Lung sarung leungeun dialungkeun keluar. Geus kitu perawis jeung motor Ilham nu ka tembok rurusuhan sejak nepungan kamemet hatena nu tangtuna geus ngadago lila. Alatan HP Ilham nu ilang can aya raratan. Rasa perih nurihan hate Diki. Breh, rupa barudak di imah nu ngarep-ngarep kadua kolotna mulang. Geus kasawang, lembur moal teu genjleung, nyedek ka tengah peuting. Mireng iber, Depi maot di hiji kamar hotel. Gap leungeun Diki kana HP-na. Laju nelepon nomor kantor polisi. Nguningakeun yen aya kajadian wanuja nu ditelasan pati di kamar hotel. Palakuna nyaeta hiji lalaki nu tetela salingkuhanana. Cag hatur nuhun. Mugia tiasa janten pangbeberah manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.